Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara Kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara Kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang kasasama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasif nolong kawin taya jawan bisa disorang gunungna ngajegir ke patilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ayu manganti jadi ras inget ka Sirawing mitoha lalakina anu boga karep rek nyilidi kaayaan eta paguron malah teu mustahil Sirawing bakal ngalakukeun tinakan. Tapi nilik kana kakuatan paguron topeng laras anu dipingpin ku si topeng mayit memang berat dina nying hareupanana. Anggotana rata-rata geus masagi dina hal ajen pangartina. Ayu manganti jadi ngomong sorangan dina jero hatena. Berat, emang berat lamun kaya kieu mah keur amarawi dina nyingharpan kekuatan satopeng mayit. Memang hebat pangaruh satopeng mayit. Nganduka teuing kumaha nya engke tindakan anu bakal dilakukeun ku Amarawi dina nyingharpan kekuatan satopeng mayit. Ningali Ayu manganti ngahuleng siga anu keur ngalamun. Si bapa warung kadenge harita nyarita deui. Ieu teh kabilang untung nyai, nya urang aya ngobrol di dieu teh ye bubuhan eueuh jelema anu sejenna deui. Mun aya jelema anu sejen mah bapak teh teu wani.
Kok mau ngobrolkeun ngeunaan paguron topeng laras? Wah, kuriak eureun meureunnan Bapak ngawarung. Malah bisa-bisa ukur tinggal ngaran Nyai. Kecemceng teh langas lamun kitu mah anggota-anggota topeng laras teh dina ngalakukeun tindakanana. Atuh geus teu kudu dicatur deui dina lebah dinya mah Nyai. Puguh maranehna ayeuna anu keur kawasa. Rek bisa naon pangeuseuy lembur. Puguh pupuhuna oge geus tunuk ka topeng mayit. Nya komo rahayatna. Abdi memang bisa ngamaklum Pak. Ngan pangaruh jeung kekawasaan topeng mayit cek abdi mah mangrupa ancaman anu gede. Boker kahirupan kitu deui keur dunya kajawaraan. Nu mata kuduna mah aya anu mampu ngungkulanana Pak. Tah eta anu kadang-kadang sok ngolepat dina alam pikiran Bapak oge Nyai. Nah aya kitu di antara jago-jago anu sejen anu bakal mampu ngungkulan ajen pangartina si topeng mayit. Ari dina waktu ka tukang mah kungsi ngadenge Bapak teh ngeunaan jago anu ngaran si Rawing. Cek beja mah cenah eta jelema teh musuhna kajahatan. Ngan kadienakeun si topeng mayit beuki kance. Eueuh si Rawing bet henteu kadenge ketakna. Jadi ieu anu kaget keur Bapak mah Nyai. Ari keur abdi mah kajahatan aya kalana saliwat mah siga anu bakal unggul atawa jaya salilana Pak. Padahal teu kitu Pak. Dina seunna atawa dina waktuna mah kajahatan bakal tetep hancur. Ngan ngeunaan si Rawing rupina sanes henteu maksud Pak ngalakukeun tindakan. Ngan tindakan anu dilakukeun memang teu samarangan Pak. Tapi memang kedah asak tinimbangan. Nya bener kitu Nyai. Kok menurutkeun beja si Rawing mah cenah ngan sorangan satiap ngalakukeun tindakanana teh. Ayeuna kekuatan si topeng mayit sakitu loba pan anak buahna. Duh, memang moal bisa sagawaya sambarangan ye ngalakukeun tindakanana ketang. Ayu manganti henteu nyaritakeun mun si Rawing teh mitoha lalakina. Ngan milu reueus dina hatena. Sabab tetela ngaran si Rawing masih loba anu ingeteun ejeng nyahoeun. Nandakeun lampah si Rawing dina waktu anu ka tukang ngadatangkeun rasa simpati pikeun jalma loba. Bapak terus terang jadi ngabayangkeun tahnya lamun teh mah si topeng mayit eueuh nu mampu ngungkulan. Wah, bisa sangsara saumur-umur pangeuseuy lemur. Anu ngareunah jeung senang mah nya si topeng mayit we jeung anak-anak buahna. Init ka lembur anu sejen upama teh mah pindah nya tetep bae bakal sarua. Sabab pupuh lemurna tunuk patuh ka si topeng mayit. Padahal mah nya jol atuh si Rawing datang ngalakukeun tindakan. Ayu manganti neuteup antep ka Bapak Warung. Manehna bisa nggak maklum karena perasaan si Bapak Warung. Da puguh anu ngarasakeun langsung tina akibat pangaruh ejeng kekawasaan si topeng mayit dina kahirupan sapopoe. Urang memang kedah sabar Pak. Abdi gaduh kayakinan si Rawing oge moal cicing Pak. Ngan setiap tindakan anu dilakukeun memang kedah make tinimbangan. Sabab pikeun ngungkulan si topeng mayit henteu ngan ukur si topeng mayitna hungkul Pak. Tapi oge anak-anak buahna anu ngabdikeun diri ka manehna. Memang bener kitu Nyai. Kadinya jalan pamikiran Bapak oge tungtung nama. Ngan piraku we ketang lamun teh mah si Rawing geus nyahoeun kana ieu kaayaan, kajahatan make jengeuk diantepkeun segala rupanya. Da milu prihatin meureunan kangaranan rahayat loba anu henteu baroga dosa jadi korban mah. Laras kitu Pak. Nya urang doangkeun deh atuh Pak. Mudah-mudahan si Rawing buru-buru datang ngalakukeun tindakan. Sangkan rahayat anu teu boga dosa lepas tina cengkreman si topeng mayit. Eta pangintennya Pak, harapan urang mah. Ayu manganti geus ngarasa cukup ngobrol itung-itung nyiridik ngeunaan kaayaan ejeng kakuatan pagoron topeng laras anu dipingpin ku si topeng mayit. Harita terus amitan rek neruskeun deui lampahna. Ngan sajeroning init neruskeun lampah. Ayu manganti bingung deui bae kudu ka mana anu dituju supaya bisa panggih ejeng si Rawing atawa bisa sekaligus tepung ejeng Saraswati. Anu nurutkeun keterangan ti Embah Camati Sakti mah apan Saraswati teh ditulungan ku si Rawing. Anu jadi bingung keur Ayu manganti sabab teu nyaho terus ka mana lampah anu disorang ku si Rawing ejeng Saraswati. Kudu ka mana aing lumampahnya? Mun seuk nyaho mah ka mana lampah anu disorang ku Ama Rawing jeung Ibu Saraswati? Aing puguh deui dina lumampah teh. Sedengkeun ayeuna aing teu nyaho kudu ka mana ieu.
Nu jelas kudu bisa buru-buru panggil ieu mah jeung Amarawi. Aya ngabejakeun ngeunaan kakuatan pagurun topeng laras anu dipimpin ku satopeng mayit. Jelas kudu bisa buru-buru ketepikeun ieu mah ye. Henteu bisa diantepkeun lila-lila ieu mah ye. Kanca jeung meuweuh pangaruh jeung kakawasan satopeng mayit. Anu tangtun oge bakal jadi ancaman keur kahirupan jalma loba. Oge ancaman keur dunya kajawaraan. Cacakan baca mati sakti oge jago kolot ngabdikeun diri ka satopeng mayit. Nah bener gitu ilmu satopeng mayit teh luar biasa. Bisa kitunya diungkulan ku Amarawi. Ayu manganti jadi ngabayangkeun upama dina seuheuna si Rawing anu jadi mitohana patutunggalan ijen jajaten ngalawan si topeng mayit. Terus tetela si topeng mayit anu unggul geus bisa dipastikeun kulawarga si Rawing mah bakal pangheulana dibasmi. Mun teh mah dina seuheuna engke Amarawing ijen jajaten jeung nu ngaran si topeng mayit. Terus si topeng mayit anu unggul geus bisa dipastikeun kulawarga si Rawing mah bakal pangheulana anu ditumpur ludeskeun. Sabab laras anting pasti geuleuheun pisan ka kulawargana si Rawi kaasup ka diri aing. Mending kene ngeureuyeuh lumampa ayeuna mah sugan bisa panggih jeung Amarawi katut Ibu Saraswati. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sanajan masih kene bingung bari taya kapastian kudu ka mana lumampa, harita ayu manganti ngeureuyeuh deui leumpang. Caturkeun harita si Rawing jeung Saraswati tepi ka imah anu dipake ku Mbah Camati Sakti tea. Waktu ditingali ka jero imah ku si Rawing jeung Saraswati, tetela di jero imah teh geus taya sasaha. Beuki salempang hate Saraswati ningali kanyataan anu saperti kitu. Cilaka ya mah Kang Rawing. Geus pasti ayu manganti dibawa ku si Aji Sutra. Sabab manehna memang aya kepanasaran kene lantaran bogoh teu kalakon. Palang siang Kang, ieu mah kudu buru-buru diteangan sarta sing tepi ka panggihna Kang. Laman. Tenang heula Raswati. Sagala rupa oge mun dibarengan jeung gempeur urang sok riweuh sorangan. Sok urang diuk heula ye bari leureuhnya. Saraswati jadi beuki penasaran hatena. Sabab keayaan si Rawing mah sigana teh tetep tenang. Sakitu geus dijelaskeun ngeunaan Jaka Sinangling terus deui ayeuna ngeunaan Ayu Manganti. Abdi mah aneh henteu ngarti ku Kang Rawing. Betenang-tenang bae geuningan. Sakitu ku abdi tos dijelaskeun ngeunaan Jaka Sinangling terus ayeuna ngeunaan Ayu Manganti. Ieu sanes jijieunan Kang. Bet naon anu tumiba ka Jaka Sinangling abdi ningali kieu Kang. Ulah dibarengan jeung ngambek yo. Katenangan akang mah ukur dumasar kana kayakinan. Nya. Nu mah kawasa adil dina ieu kahirupan moal make aya istilah salah tauran Raswati. Salah tauran kumaha maksud Kang Rawing teh? Nya. Hartina salah muarek pahili jeung bener. Laku lampah hade buahna oge kahadean. Ngan kadang-kadang jiwa jeung hate jalma sok rajin dicoba jeung diuji. Teu aneh lamun meunang cobaan atau ujian. Seperti halna anu katingali ku Saraswati, jelas eta mangrupa ujian. Pikeun keteguhan hate yakinna kanu Maha Kawasa, yakin kanu Maha Suci, nu boga ieu dunya katut pangeusina kitu tah Raswati. Janten maksud Kang Rawing mah mun aku mah kitu. Kaayaan anak urang Jaka Sinangling anu salaresna teh. Tah lebah dinya mah akang teu bisa miheulaan anu boga nya. Jadi kumaha engke belah brehna. Sabab lamun ku akang dicaritakeun ayeuna sarua jeung ngaleuwihan atawa ngaleuwihi nya. Lain eueuh tangkal kalapa di dieu mah nya. Nginum dawegan jeung kulub duren ngeunah meureunan nya. Tuh, Kang Rawing mah kitu. Abdi ngajakan ngobrol sabenerna teh. Terus ka mana karep geuningan. Tos kolot atuh ayeuna mah Kang. Sageuy dirobah adat-adatan teh Kang. Geus puguh apanan urang teh keur ngobrol ayeuna teh yeuh Saraswati. Namun keur dahar mah meureunan kudu puguh dahareunna.
soalnya kasih nangling maka da saur Kang Rawing oge tos kitu kajadianana. Mung ieu we ngeunaan ayu manganti Kang. Mangkaning si Aji Sutra teh boga karep hayang nyungsi diri nyorang badan ayu manganti. Hayang muaskeun nafsu setana. Urang kedah tiasa nulungan Kang. Nu matak akang ayeuna keur mikir ieu teh ye. Kudu kabana urang neangan ayu manganti. Da pukuh disusul ka dieu mah geuningan yo nyamos di tempatnya. Nya pasti oge dibawa ku Aji Sutra Kang. Nu matak kudu diteangan ieu manepikeun kapanggihna ieu mah yo. Cantang tu dibawa ku Aji Sutra Raswati. Ulah waka yakin nya. Sabab kangaranan yakin mah kudunya geus kajadian. Eta mah kakara di lelebah jeung di paparah dibayangkeun ku pikiran Raswati. Narte. Janten ayeuna kumaha tuh Kang tinakan urang teh? Nya tinakan urang ayeuna mah nya neangan ayu manganti we. Mudah-mudahan bisa kapanggih. Dari geus kapanggih mah meureunan pastina oge bakal tepung. Teu bisa soteh ayeuna panggih meureunan we acan tepung. Pan kitu tah Raswati. Tuh da kitu Kang Rawing mah dianggap pareuy wae nanaon teh. Urusan keselamatan jiwa ya teh Kang. Bet ku tenang-tenang bae kitu Kang Rawing mah. Nya urusan jiwa, urusan nyawa. Ngan ari nyawa nah boga urang sorangan kitu. Pan urang mangan ukur sakadar aakuanan ngaku lantaran dumeh dipercaya ku anu boga. Kek lanan. Da ari lumampah dibarengan ku hate jeung pikiran Raswati anu tagiwur mah jadi mawarusuh teu puguh. Nu matak cek akang oge tenangkeun heula hate jeung pikiran Raswati nya. Saraswati jadi ngarti moal samata-mata si Rawing anu jadi salakira nembongkeun sikep anu tenang saperti kitu. Lamun memang can yakin ngeunaan kaayaan anu bakal disorang. Saraswati narik napas panjang bari terus kedal deui lisan. Nyaritos kitu mah henteu langkung Kang Rawing we. Nu jelas abdi mangiringan belah kumaha saena Kang. Kangaranan salaki kedah bisa disalindungan ku anu jadi pemajikan. Nu matak cek akang oge tenang heula nya. Lain inget ye waktu urang keur ngora nya. Ari panggih jeung lalampahan anu saperti kieu teh. Ayeuna geus rek incuan masih keneh we aya wae nya cocoba atawa ujian teh. Ngan urang kudu bagja Raswati. Sabab dipercaya kuno boga ieu dunya jeung kahirupan diuji nya dicoba nya kuat jeung henteu yakin jeung henteu urang kanu maha wenang nya apan urang terus diuji jeung dicoba teh tanda urang insan anu kapilih. Kitu we ngubaran manehna mah nya da arek saha deui atuh ngubaran ari lain diri urang sorangan mah Raswati. Kangaranan sikep jeung pamadegan si Rawing anu jadi salakina geus saperti kitu. Saraswati geus henteu bisa paloba-loba deui carita. Ngan Saraswati boga kayakinan si Rawing anu jadi salakina piraku make rek cicing dina nying hareupan eta kanyataan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sanggeusna ngarasa cukup leureuh. Si Rawing ngajakan deui neruskeun lampah ka Saraswati. Tah, geus meujeuh na ieu ayeuna mah yeuh, ngeureuyeuh deui lumampah Saraswati. Ngabujang ka mana ayeuna urang teh Kang Rawing? Nu jelas urang kedah bisa tepung jeung ayu manganti ya. Sabab dirina aya dina cengkraman bahaya Kang. Nya ayeuna mah urang lumampah be nurutkeun pangajakna sukunya supaya bisa panggih jeung ayu manganti. Nya anu manggihkeunana mah waktuna jeung anu wenang, waktu jeung nu wenang marengkeunana. Ayo urang ngeureuyeuh deui. Geus kitu mah, duanana terus arindit ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun harita ayu manganti anu lumampah bari jeung taya tujuan anu pasti. Dina harti kudu ka mana anu dituju. Ngan harapan taya deui kajaba ti bisa tepung jeung si Rawing katut Saraswati.
Pentingna panggih ejeng Sirawing hayang ngabejakeun hasil panalungtikanana ngeunaan paguron topeng laras anu dipingpin ku si topeng mayit. Geus kitu be meureunnan diparengkeunana. Ayu manganti dina waktuna keur lumampah bet diparengkeun pasarandog ejeng laras anting katut si topeng mayit anu keur lunta rek neangan Sirawing. Rek ngejat indit ayu manganti nyingkahan geus kagok lantaran kaburu katingali ku si topeng mayit ejeng laras anting. Antukna kapaksa ngeureunkeun lengka sukuna. Laras anting ngareret ka si topeng mayit anu jadi salakina terus nyarita. Abdi penasaran ka, lamun teu ngalakukeun tindakan ku sorangan nu ngabereskeun si Ayu Manganti leuwih hade abdi langsung Kang. Di mana abdi teu mampu bantu ku akangnya. Si topeng mayit henteu ngajawab ukur nyerenge seuri. Bari awakna ngagajeleng ngalayang ka tukang terus tiuk di luhur batu ngawaskeun ka lebah laras anting jeung Ayu Manganti. Laras anting ngalengkah maju ka hareupeun Ayu Manganti. Dua teutepan bantrok, laras anting miheulaan nyarita dina sikep ejeng caritaan anu galak, nandakeun hate anu kapangaruhan ku rasa kacecep ka Ayu Manganti. Diparengkeun akhirna mah urang panggih di dieu Ayu Manganti. Kuring geus mere parentah ka Mbah Camati Sakti, tapi maneh masih keneh aya mili. Tapi ayeuna Kang Ngaranan tepung langsung jeung kuring di dieu. Ulah ngarepkeun bisa ngaloloskeun diri sia. Ayu Manganti nenangkeun geteran hatena, dadi henteu-henteu oge. Jeung jalma anu ayeuna di hareupeunana nyatana laras anting kungsi aya hubungan anu hade. Bet beda jauh pisan sikep pribadina laras anting upama dibandingkeun ejeng waktu anu katukang. Tapi Ayu Manganti oge sadar, laras anting memang geus kapangaruhan ku rasa cecep ejeng kageuleuh ka dirina. Taya hartina nembongkeun sikep ejeng caritan anu hade ka jalma saperti laras anting. Bagaya laras anting, kuring mah make jeung rek ngaloloskeun diri, sabab memang hirup di alam dunya geus eueuh hartina pikeun diri kuring. Lantaran kahirup kuring geus leuwih teu heula diruksak ku jalma saperti anceun, jalma anu geus teu mikirkeun deui dosa. Kang angling anu teu tuata dosa nepikeun ka ajalna. Kahayang anjeun memang kaleulewihan ejeng teu boga rasa kamanusiaan laras anting. Mentah dia mas kawin sirah Kang angling ejeng kuring. Kanyataan anu kudu ditarimakeun Ayu Manganti. Bongan anjeun geus ngancurkeun hate ejeng cinta kuring. Sakuduna maneh ngarti lain terus mentingkeun diri sorangan. Jalma anu teu nyaho malas budi nu matak tarimakeun dia akibat anu bakal tumiba dina waktu ayeuna sia. Ayu Manganti memang geus nekat pikeun dirina ngarasa eueuh hartina hirup oge puguh keur diteangan jalan pipatieun sabab jaka sinangling anu jadi salakina estu ngan ukur tinggal ngaran leuwih bagja keur dirina upama bisa nyusul anu jadi salakina di alam kalanggengan. Paneuteup Ayu Manganti beuki seukeut dina sikepna anu tandes harita terus nyarita deui. Geus henteu kudu bade carita laras anting. Lamun memang boga karep rek binasa ka diri kuring, sok keula laksanakeun. Laras anting anu salila jadi pamajikan si topeng mayit geus dilatih dina hal jurus. Ngarasa gede hate bakal mampu ngungkulan Ayu Manganti. Nu matak harita langsung ngawangun pasangan. Kaayaan si laras anting ayeuna ulah disaruakeun ejeng waktu anu katukang deui Ayu Manganti. Ayeuna bakal dibuktikeun kumaha kamampuan si laras anting. Poe ieu mah rupa poe panungtungan keur maneh Ayu Manganti. Ayu Manganti seuri sinis ngahaja mapanas laras anting supaya beuki nafsu. Kangaranan tarung dibarengan ejeng nafsu tangtu bakal loba kalemahanana. Kitu jalan pikiran Ayu Manganti dina waktu harita. Nyapiraku boga salaki kajago anu ngaran si topeng mayit. Teu bisa kana jurus-jurus acan mah. Jurus pasrah diri ku kapaksa lantaran gagal cinta. Jurus putus cinta bareng eta teh nya. Beureum saharita beungeut laras anting beuki muncak amarahna. Sapasang panona jadi semu anu hurung. Setan sia, jalma seperti maneh memang geus teu bisa dibere diampun deuleu. Tarimakeun sia nasib anu bakal tumiba saperti hana nasib si Jaka Sinangling sia. Laras
laras anting sigana baik geus teu kuat ku amarah manehna luncat maju darajang. Ayu manganti memang geus sayaga diri ti anggalna. Ayu manganti oge ngarti laras anting salila ieu tangtu dilatih ilmu silat ku si Topeng Mayit. Pangaranan si Topeng Mayit anu ngalatih tangtu be ilmu silatna teu bisa dianggap enteng. Si Topeng Mayit henteu loba carita sigana teh. Ukur ngawaskeun kalebah laras anting, panonna bangun anu henteu ngicet-ngicet, terus mahatikeun kalebah laras anting. Panarajang anu dilakukan ku laras anting memang cukup hebat, tapi ari hayang sekaligus ngarubukeun Ayu Manganti mah tangtu be teu bisa. Ayu Manganti masih menang pengalaman, lian teh eta laras anting tacan lila dilatih ku si Topeng Mayit tangtu be tahapan ajen pangartina masih keneh disahanapeun Ayu Manganti. Lumangsungna tarung antara laras anting jeung Ayu Manganti tetela jadi bahan perhatian dua jalma anu harita ngahaja nyumputkeun diri dina lepah ririmbunan tatangkalan. Eta dua jalma teh tayalian ti Sirawing jeung Saraswati geuningan. Saraswati satadina mah ngajakan Sirawing supaya gancang keluar nembongkeun diri. Tapi Sirawing nyarankeun supaya tetap cicing heula hayang ngabandungan kana kajadian anu bakal lumangsung. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ningali tarung geus lumangsung, Saraswati salempang ku kasalamatan Ayu Manganti, harita nyarita deui ka Sirawing. Kang Rawi, leuwih hade aya nama urang nembongkeun diri Kang. Sabab lamun urang tetep di dia, Ayu Manganti bakal latih hate Kang. Ari kitu mah ningali aya urang panregreg, kitu ari cek abdi mah. Tenang cek akang oge. Sanajan laras anting katingalina garang jeung bayangan, tapi akang boga kayakinan Ayu Manganti bakal tetep bisa ngungkulan anu jadi lawan. Eueuh ti dituna jelema diajar silat kakara sakedeung jol terus jago nya. Kalah kumaha oge tetep Ayu Manganti anu bakal menang angin. Nu mata henteu kudu leutik hate keun heula antepkeun nya. Ulah gempeur teu puguh cek akang oge. Tapi jalma anu keur disingarepan ku Ayu Manganti teh Kang, kawilang jalma anu kejemjeng telenges dina tindakanana. Si Topeng Mayit pasti moal cicingeun Kang. Manehna bakal ngabantu ke laras anting pastina oge Kang. Lamun si Topeng Mayit ngabantu mah atuh akang oge nya moal cicingeun Saraswati. Ngan urang ulah wakan nembongkeun diri sabab akang hayang nguji yeuh nepikeun ka mana kawaspadaan jalma anu ngaran si Topeng Mayit nya. Paingan jalma loba anu sieuneun ku si Topeng Mayit. Baju sing sarua bodas, beungeutna oge meuni sepapias siga kapas. Teu beda ti mayit hirup anu hudang tina kuburan. Kan ieu lepah dieu mah eueuh tangkal nangkanya. Nah meni mun bari ngabubuy nangka ngeunah meureunan yeuh. Kang Rawi maksud ku anger taun teh. Ulah dianggap heureuy Kang. Si Topeng Mayit mangrupa ancaman sanes bae keur Ayu Manganti Kang, tapi oge keur urang Kang. Ya sanajan sakumaha bahayana si Topeng Mayit oge tetep we jelema nya. Jelema saperti urang, daharna kejo, nginumna cai, mun ngomong make biwil, hitutna sarua tina bujur. Jadi henteu kudu make sieun nya. Mun aya jelema daharna besi, nginumna lahar gunung, hitutna tina tarang, tah akang sieun.
eta jelema nu kitu ngaranna jelema luar biasa, hartina istimewanya. Nu matak tenang Saraswati nya, ulah wakat giwur teu puguh hatena euy. Saraswati jeung si Rawing merhatikeun anu keur tarung. Nyata Laras Anting bener-bener hayang ngarubuhkeun anu jadi lawan, sabab harita terus-terusan ngarangsek ku panarajangna. Ngan tangtu be, lantaran keayaan Ayu Manganti anu leuwih kalati teu matakan, lamun dina hal kecepatan gerak manehna leuwih punjul. Antuknya panarajang Laras Anting loba anu keuna kalebah tempat anu kosong, ngajadikeun Laras Anting beuki lila beuki panasaran hatena. Ayu Manganti henteu bisa lamun ngan ukur terus-terusan nyingkahan panarajang nu jadi lawan sarta tanpa ngabales kanu jadi lawan. Dina hiji kesempatan anu hade, waktu panarajang lawan dihadang ku sapasang leungeunna, aya kesempatan pikeun Ayu Manganti ngasupkeun jejekanana kana lebah iga burungna Laras Anting, ngajadikeun Laras Anting gerok kaget ejen nyeri ngabangkil mundur ka tukang. Laras Anting gancang mancukeun deui tangtunganana, beungeutna beuki beureum napasna ngahegak, terus nyelang ngareret ka lebah si Topeng Mayit anu diuk dina luhur batu gede ungeuk ka Laras Anting. Lantaran didinya aya si Topeng Mayit anu jadi salakina, Laras Anting tetep gede hate, cek pikirna piraku rek ngantep upama dirina pinanggih ejeun bahaya. Laras Anting saya gadei diri ngawangun pasangan, netep kanu jadi lawan bari terus nyarita. Ulah maka gede hate maneh Ayu Manganti, kuring can rumah sakit teh pangarti adalah sanajan maneh boga ilmu anu leuwih hebat, daya istilah kudu bunuh ti pakalangan pikeun si Laras Anting dina waktu ayeuna sia. Ayu Manganti seri sinis bari terus nyarita. Ada lamun kitu Laras Anting, ngan lamun ukur caritaan bari taya kanyataan eueuh hartina, buktina ayeuna kamampuan diri anjeun asalkan siap. Laras Anting dina waktu harita anu miheulaan majuna rajang kanu jadi lawan, Ayu Manganti memang geus bisa ngukur kana tahapan ajen pangarti lawan anu jelas aya di sahanapeun ajen pangartina. Malah ayeuna jelas dirina keur meunang angin. Buktina tadi geus katingali kalemahan Laras Anting anu akhirna Ayu Manganti bisa ngasupkeun panarajangna. Laras Anting memang beuki nafsu jeung panasaran, panarajangna leuwih garang tibatan tadi. Tapi pikeun ngarubuhkeun Ayu Manganti tangtu be teu ukur cukup ku nafsu jeung kahayang ngungkul. Malah Ayu Manganti anu geus nyaho kana kelemahan nu jadi lawan, ayeuna bisa ngasupkeun deui bae sababaraha kali panarajangna kana anggota badan nu jadi lawan. Ngajadikeun Laras Anting ngajengkang ka tukang meh-mehan rubuh ngebebengkang. Meh-mehan rubuh ngabebengkang Laras Anting dina waktu harita. Ngan
aya kekuatan anu henteu katingali nahan kana awakna, ngajadikeun laras anting bisa mancukeun deui tangtunganana. Saraswati ningali kana eta kanyataan, katingali paromana hegar nandakeun hate anu tenang. Ngareret ka si Rawing anu jadi salakina terus nyarita. Hebat kan? Ayo manganti tetela geningan mampu ngungkulan lawan. Kan, rek kumata, amun geus kitu laras anting tindakan anaknya. Nya ari laras anting mah katingalina tinggal kumaha si Topeng Majid geranya ke Bandungan. Bakal aya parobahan anu di luar dugaan tempokeun geraya. Ayo manganti anu geus meunang angin bisa jadi kawalahan ke gara tempokeunnya. Napat bisa kitu Kang Rawing? Pan jelas ayo manganti aya di pihak anu unggul cek abdi mah. Nu matak cek akang oge ayeuna mah geus lain laras anting. Tapi si Topeng Majid nu matak urang Bandungan ke geranya. Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lamping pasir nolong kawin, taya jaman bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat tilur, manuk mapang caangna berang. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat R, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pangreka Musik Rendika MG, Pangjejer Gawe Dewi Miranti, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.